Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dia Sim Kuring bakal ngajelaskan saeutik tentang tradisi-tradisi Sunda. Nuka hiji nyaeta Tingkeban. Tingkeban nyaeta hiji upacara anu dilaksanakeun nalika indung hamil 7 bulan. Tingkeban ieu asalna tina kecap tingkeb anu hartosna nutup. Hartina indung anu geus 7 bulan hamil teu kedah dicampurkeun sareng salakina salami 40 dinten kusabab orokna parantos ageung. Ieu pikeun nyingkahan hal anu henteu dipikahoyong. Dina upacara ieu biasana diayakeun bacaan ayat-ayat Al-Qur'an nyaeta surat Luqman sareng surat Maryam. Hal ieu dilakukeun supados orok dina rahim sareng indungna bakal aman sareng lancar. Biasana nuker kakandungan dimandian ku cai kembang 7 rupa. Salian ti eta sok nyieun rujakan nyaeta rujak bebek. Cenah lamun rujakna lada anakna pasti lalaki, upami semu manis anakna awewe. Salian ngarujak bebek bapana ortu dikandung dan gambaran dawagan koneng. Biasana nu digambarna nyaeta wayang Arjuna atawa Subadra. Teras dawagana dibelah dua. Upami belahna sarua pasti anakna kasep atawa geulis. Mun lalaki kembaran Arjuna, upami awewe kembaran Subadra. Lanjut kana tradisi nu kadua nyaeta adat nikah. Di dieu aya sababaraha adat anu dilaksanakeun samemeh upacara nikah. Nyaeta neundeun omong atawa ngalagat. Neundeun omong nyaeta proses di mana ti pihak lalaki neundeun omong atawa talatah anu eusina boga niat jeung hahadean. Neundeun omong bisa dihartikeun oge mere janji. Proses neundeun omong atawa ngalagat biasana teu dibarengan ku upacara anu geus tangtu ku kituna. Teu kaasup kana runtuyan upacara nikah, tapi saukur mangrupa proses wawanohan antara laki-laki jeung awewe atawa proses anu ngamimitian ayana upacara nikah. Adat saterusna nyaeta narosan atawa ngalamar. Narosan atawa ngalamar nyaeta salah sahiji proses anu dilakukeun ku pihak lalaki ku cara datang ka kulawarga pihak awewe. Bari menta budak awewena jang jadikeun pamajikan lamun ditarima. Dituluykeun kana tuker cincin. Nalika narosan ti pihak lalaki biasana mere sejumlah duit ka pihak awewe sagedengeun mawa kadaharan. Proses ieu disebut upacara narosan atawa nanyaan. Kusabab kenyataanana pihak lalaki datang ka kolot awewe demi maksudna teh pikeun nanya ka kolot awewe budakna geus aya nu nanyaan atawa acan. Saterusna nyaeta seserahan. Seserahan hartina masrahkeun. Maksudna masrahkeun calon panganten lalaki ka pihak kulawarga anu bakal jadi mitohana. Ngeuyeuk seureuk atawa ngaheuyeuk hartina ngatur, ngurus atawa migawe. Ngeuyeuk seureuk nyaeta migawe jeung ngatur seureuk anu dicampurkeun jeung barang-barang pangabutuh sapopoe, kawas beas, uyah, gula, jeung alat-alat dapur oge perhiasan.